Ajal mual kehalangan ku jabatan jeung lobana dunya. Kade sing ingat, sing eling, jabatan jeung dunya teh lain alat pikeun bedegong. Ulah egois gengsi dumeh batur teu satara jabatanana. Sing ingat, hareupeun Allah mah kabeh jalma ge sarua. Reka mana deui milampah hirup ai lain keur mulang ka alam kalanggengan. Rek naon deui hirup ai lain keur melak amal hade pikeun bekal jaga di alam baka. Wanci Allah ngalatih diri dina bulan Ramadan geus kaliwat. Prak gerang ngeureueuh beberes hate pikeun ngalaksanakeun parentah Gusti. Prak geura deuketan pangeran bisi maot dina kaayaan sasar. Prak geura mulai ti ayeuna. Tong nungguan engke da ajal datang mah tara kahalangan pungke.